Carita Mangsa Usum Katiga. Wilujeng ngeraoskeun Pro. Wanci kalangkang satangtung, langit lenglang taya aling-aling, nu ngahalangan sorot paron poe. Lir ngareraban, sakum pangesi dunya ku panasna. Dangdaunan laleumpeuh, teu kuat nandangan pangrobeda nyongkabna hawa mangsa pabeberang. Sirorot heulang ruyuk nyuruwuk wuru anak hayam nu balanga teu kasumputkeun ku indungna. Sedangkan pangesi lembur taya saurang-urang acan ku melendang caricing di imahna alatan seunggah rumingkang. Dina usum katiga, sawah taolaan teh lain bobohongan. Estu taya sababaladon ge nu karopea balukar warit cai ti 2 bulan ka tukang. Solokan empong hiji-hijina kamalir andelan warga dina ngakolakeun urusan rumah tangga, ukur nyesakeun batu laletik nu kapalidkeun dina mangsa ngijih samemehna. Kitu deui ingon-ingon. Ayeuna mah saban isuk-isuk kudu pangalitkeun ka leuweung. Lantaran di sabodoreun lembur mah jukut nage geus parerang. Rek ka mana Jang? Talek bapa basa kuring ngajengkang ka pawon. Mun rek ka walungan mah ulah poho, baikna nanggung cai. Tumumpang, nu penting bisa ngawaskeun manehna mandi bari ukur di sasamping kebat. Tamat.